Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Raffi Rasmita, Channel komedi dan hiburan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kembali sebuah cerita pendek yang berbahasa Sunda, yang mana cerita ini hasil karya dari Kang Emon Suryadilaga atau Kang Emsur. Dengan judul Belut Putih. Karena cerpen ini cerita pendek bahasa Sunda, teman-teman yang tidak mengerti bahasa Sunda bisa mengikutinya lewat teks yang tersedia. Juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dibantu di like videonya. Komentar juga akan kekurangan daripada channel ini, agar saya lebih semangat dan lebih teliti lagi atau bisa meningkatkan kualitas daripada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe channelnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya, yang mana beberapa waktu ke belakang saya belum sempat upload video dikarenakan kondisi yang baru sembuh. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak cerita pendek berbahasa Sunda dengan judul Belut Putih. Mungguhing hirup jalma muterna lir ibarat roda, kadang diluhur dina ku kacukupan. Harta banda bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah imah. Di dia kadang manusia boga rasa jumawa, adigung-adiguna asa aing uyah kidul, badjeng teu nyadarian hirup kasengker kuak. Itu deui keur posisi dihandap, hirup sarwa kurang anu kadang mata kowah mun kurang-kurang iman ka Gusti Nu Maha Welas Asih. Urang caturkeun hiji tokoh anu kesebat nyata Mang Raman. Urang sagala heran, hirupna sarwa basajan, gawena teu matuh, kadang kuli macuh mun keur aya usum nyawa. Kadang ngajualan suluh ka tetanggana, sakadar keur nyumponan pangabutuh kulawargana. Tapi sanajan kitu manehna tetep ajeg panceg dina galur, teu unggut kalinduan gedag keanginan pikeun ngalakukeun hal-hal anu dipahing ku agama katut dari gama. Najan hirup ripuh tara dibarengan ku kulutus, wa kakurangan tara sing humandeuar. Hiji mangsa rebun-rebun mangsa ibun muntang keneh kana dangdaunan. Mang Raman anteng nyokotan posong, aya kana 5 sikina anu dipasang tadi peuting di sawah anu teu jauh ti lemburna. Lumayan yeuh jigana bebeunangan belut poe ayeuna mah. Rada ampeg geusina posong teh, manehna bari ngeurihkeun isi posong kana ember urut wadah cet ukuran 25 kilo. Tapi barang ngeurihkeun posong anu pamungkas, manehna rada kaget. Sabab aya hiji belut sagede jempol suku, warnana semu bodas, siga belut bule. Nah belut teh beda jeung sejen ieu mah.
diingu hiji ieu mah beneran akuarium leutik cenah eusian cek manehna ngomong sorangan kacaturkeun manehna tuluy balik sanepina ka imah buat belut anu warnana bule teh dipisahkeun ku manehna dus diasupkeun kana akuarium ukuran 30 cm. Dieu heula. Yeuh, ngalabelut teh rada loba ieu mah bebeunangan. Jual we sawareh, lumayan ke nambah resiko. Kayak plastik nama akang rek meuli heula ka warung Ceuiis. Pokna badi tuluin mangkat ka warung Ceuiis. Ih, jadi nya Kang. Ini seueur kieu belutna. Jadi rada arageung ayeuna mah. Walon pamajikan Mang Raman bari nyopot wadah belut. Tekung silila kurunyung deui Mang Raman bari mawa plastik geus ukuran 1/2 kilo. Geus kitu song diasongkeun ka pamajikanana. Yeuh nyi plastikna. Kang marek kopi heula kedeung. Cek Mang Raman bari mikeun plastik teh. Alhamdulillah Gusti tos dipaparin rezeki ageng dinten ayeuna. Pamajikan Mang Rama nyanyi itu alhamdulillah nyanyi pokna deui cek Mang Raman bari nyuruh putih kopi hideung ditepas bari ngabakeun rebung hate kudu nyerebung pipiukeun bangun nikmat. Beres can ngawadahan belut teh. Beres uang ngiderkeun. Mang Raman ngagorobok ditepas bari leos nguru ka pawon. Parantos Kang. Janten 30 bungkus eusi 5 siki. Walon pamajikanana. Kudu kana carangka leutik atuh nya ari kitu mah ngiderkeunana. Ceuk Mang Raman bari ngaleos neangan carangka. Sok tah nyi, kariekeun cuang tiangkeun ayeuna keneh. Mohon mangga Kang, sing laris manis Tanjung Kimpul barang abis duit kumpul dugan we tiasa umroh Kang. Walon pamajikan Mang Raman baris teu. Insyaallah doakeun we belutna sing payu tembak Mang Raman bari nyokot rancatan. Geus kitu mah leos indit ngiderkeun belut ngurilingan lembut. Satengahing jalan Mang Raman ngarandeg eureun heula handapeun tangka-nangka bari nyeungeut kudu jadok. Nah dagangan teh asa angger wae. Da perkiraan mangan kari 5 bungkus deui. Ceuk Mang Raman bari mukakeun dompet tuluy ngitung duit hasil jualanana. Tapi nah bener jumlah duit nama geus payu 25 kantong. Tapi nah ieu belut asa loba keneh wae. Pisan teuing kalah lieun mikiranana oge gerentos manehna bari neruskeun deui dagang teu karasa wanci geus rek sareupna ret Mang Raman nempo daganganana 5 bungkus deui mah bari balikeun rep sugan gerentos bicara naon yeuh hiji awewe bari nyampeurkeun Mang Raman. Iya belut Bu, mangga kantun 5 bungkus deui. Mang Raman tembalan bari nyampeurkeun. Etos atuh dipeser sadayana ku abdi. Kaleresan karesep pisan si Akang belut teh. Jeget awewe bari reng mikeun. Mangga atuh Ibu nyangakeun barangna nampi artosna mugi sing sami-sami manfaatna. Mang Raman harita laju ijab kabul. Alhamdulillah payu kabeh geuning dagangan teh. Pikir Mang Raman bari ngingkig mulang nuju imah. Nepi ka imahna teh geus dur magrib.
Kang, icalan teh menindugi kasunten kieu teu pajeng kitu icalan anak cek pamajikan anak nanya. Kewe tos tepan maghrib ngadongengna panjang lalakona nyi walon Mang Raman bari tuluy mangkat kacai bikin mandi. Rere sholat maghrib Mang Raman nyalukan pamajikan anak. Dia sekedap. Mangga Kang, cek pamajikan Mang Raman bari mawaci kopi hideung. Yuh Nyai, ieu duit hasil dagang akang poe ieu, cek Mang Raman bari sura seuli. Tuluy mikeun dompetna anu merekis pinuh ku duit. Kang, seueur-seueur teuing ladang icalan belut teh. Ieu mah 3 kali lipat atuh. Pamajikan anak semu heran bari ngadeg-deg nampa duit. Duka nyi, akang ge teu ngarti. Eta belut bet seep-seep matakna akang wangsul sonten oge. Nya Kang teh sakitu. Nyatos we tong loba emutan alah lieur tos rezekina urang we meureun. Muhun atuh Kang, alhamdulillah rezeki urang jeung si Ujang. Sukan mah rek nyalinan si Sujangnya. Karunya budak tecan bogaeun salinu rada alus, cek pamajikan Mang Raman semungkul. Heuh sok sakalian jeung maneh. Akang mah pangmelikeun calana kolor we hiji. Tembah Mang Raman bari meakeun sisa kopi. Teu karasa peuting geus simpe. Dalingding kumilir angin mawa beja. Estu peuting baris nyanding jeung numi eling dina ruku jeung sujudna. Aleuang tembang sawarga dina namprakna 2 dampal meredih ka Gusti nu Maha Pinasti gaduh puji anu sajati gaduh puja anu sanyana. Wanci geus manjing ka janari leutik prejaat Mang Raman hudang tuluy kacai pikeun wudu. Beres salat laju sila meneko bari wiridan. Geranteng wiridan ngelek hareupeun Mang Raman aya lalaki make baju sarua bodas diuk hareupeunna. Assalamualaikum ahli ibadah, cek eta lalaki. Beg Mang Raman ngagebeg liwat saking ningali aya jalama diuk hareupeunna. Waalaikumsalam. Saha anjeun? Ampun paralun juragan, abdi masanes ahli ibadah sakieu ayana. Pardu loba keneh kalarung komo pas sunahan jarang kalampagan. Dupi juragan saha sareng aya pikir saeunaon nyumpingan ka abdi oyak ieu. Ceuk Mang Raman bari tunggu teu wani nempo beungeut jalma anu aya di hareupeunna. Kaula ulut putih anu ku anjeun diteundeun dina akuarium. Nuhun kuring geus dirawatan. Kuring sabenerna keur neangan anu jadi pamajikan kuring. Nyimas ulut koneng. Kuring papisah waktu aya caah gede, manehna asup kana bubu tukang lalau. Tuluy aya anu meuli kolektor di Jakarta, ceuk eta lalaki nyaritakeun ngeunaan diri. Ngadenge kitu Mang Raman kacida ruasna. Bari dada ngadeg-deg Mang Raman maksakeun rada tanggah nempo wujud aslina anu aya di hareupeunnan. Breh teh lalaki kasep ngora keneh make baju jubah bodas beungeutna kaciri cahayaan. Hutan kitu pangresa. Lajeng abdi ayeuna kedah kumaha? Walon Mang Raman rada haros-harosan. Ayeuna wayahna anjeun kudu nyebarkeun beja yen anjeun menang ulut putih. Bukan jeung sugan eta beja nepi ka ceulina nu ayeuna nyimas. Mun nepi ka manehna pasti bakal ngadatangan ka dieu. Ieu hartina kuring bakal amprok jeung nyimas. Ciri-cirina eta jalema aya tompel dina pipina. Tuluy bakal nawar ku harga anu pangmahalna. Mun lain eta jalma anu nawar kuring, umat ulah dibikeun.
bejakeun we geus aya nu pesen. Mangga pangresa, walun mangga. Geus kitu, les eta jalma teh leungit tanpa lebih irang dan takarana. Isukna Mang Raman gesat-gesut nepungan tatanggana jeung pangurus desa, ngabejakeun yen manehna meunang belut anu warnana beda jeung belut biasa. Beja apa beja-beja. Nu akhirna ibur selelembur yen Mang Raman meunang belut bodas. Jalma-jalma rabul ngadatangan imah Mang Raman, ngacapkeun kapanasaran hayang nempo rupa belut bodas. Nuti wetan, nuti kaler, jul-jul jalma nawar hayang meuli eta belut. Dimimiti harga jutaan nepi ka 12 juta. An Mang Raman ingat amanat eta belut, muncan aya nu datang jalma mawa ciri tompel dina pipina ulah waka dijual. Cacak teu dititah, jalma-jalma anu nempo eta belut teh harideng sorangan ngaralungkeun duit ka sagigireun akuarium. Poe katilu keur guntreng ngobrol jeung semah anu hayang apal lalakon menangkeun eta belut bodas. Torojol semah anu turun tina mobil mewah jeung bendek padegana. Assalamualaikum. Maaf Pak, benar ini rumahnya Pak Raman yang katanya punya belut putih? Jeung eta jalma bari nyolongkrong ngajak salaman. Iya Pak, betul sekali. Tembak Mang Raman bari mencerong kana pipi eta jalma. Kaciri aya tompelan. Ieu sigana jalma nu dimaksud ku jalma anu dijubah bodas teh. Kerentas hate Mang Raman. Katanya Bapak punya belut warnanya putih ya? Boleh saya lihat? Jeung eta jalma sigan geus teu sabar. Iya Pak. Silakan Bapak lihat sendiri. Jeung Mang Raman bari nita asup ka jero. Loyong eta jalma teh asup ka jero imah Mang Raman. Iya benar. Ini asli belut putih jantannya. Bapak mau jual berapa belut ini? Cek eta jalma nanya ka Mang Raman. Terserah Bapak. Bapak beraninya berapa? Walon Mang Raman. Ben, ambil uang cash di koper, bawa semuanya ke sini. Cek eta jalma nitah ka badegana. Tekung si lila nu dititah geus ngurunyung datang mawa duit dina koper. Ini Pak. Ini Pak. Saya tawar 250 ya. Gimana? Maksudnya? Tembak Mang Raman semu heran. Iya 250 juta. Kalau kurang saya tambah lagi nanti via transfer. Minta nomor rekeningnya saja. Cek kata jalma. Terlalu besar kayaknya Pak. Cuma seekor belut kok ditawar mahal banget. Cek Mang Raman bari ngadeg-deg asa percayaan teu rek menang duit ratusan juta. Gak apa-apa. Ini sudah rezeki Bapak sekeluarga. Cek eta jalma bari muka koper. Treh teh duit warna beureum. Gepokan masih keneh disegel. Meres dina koper. Ningali duit anu sakitu lobana, Mang Raman jeung pamajikanana bati olohok silih pelong. Asa dina pangimpian nenjo duit sakitu lobana. Wong borok gepokan kitu, dalah salambar ge duit warna beureum teh arang langka napelna leungeunna. Teh kantos Kang. Cek pamajikanana bari ngahareubos mengadeg-deg. Nyanyi. Teh duit. Cik Mang Raman bari nyiwit pipina ngayakinkeun yen manehna keur lain keur ngimpi. Gimana Pak? Lalaki anu tompelan teh nanya deui, sasat ngagareuwahkeun Mang Raman bati olohok. Oh iya Pak, saya bingung nyimpen uang sebanyak ini.
balon Mang Rahman bari ngahulang. Sekarang gini aja, Bapak mau uang cash berapa? Sisanya saya transfer. Saya minta nomor rekeningnya aja. Saya cukup 25 juta saja, Pak. Oh, ya sudah kalau begitu mah, Pak. Mana nomor rekeningnya? Mang Rahman gentak nitah pamajikan anak pikeun nyokot buku tabungan. Ini, Pak. Cek Mang Rahman bari ngasongkeun buku tabungan anu saldona ngan kari wates minimal saldo. Dekung silila suara HP eta jalma disada. Nih, Pak, udah masuk ke rekening Bapak 225 juta. Silakan lihat, jek eta jalma bari ningalikeun SMS bankingna. Iya, Pak, terima kasih banyak. Walon Mang Rahman bari nembongkeun paroman anu bunga. Nah, ini uang cash yang di koper, silakan ambil. Mungkin Bapak mau merenovasi rumah atau mungkin untuk kebutuhan lainnya. Jika eta jalma bari nutupkeun koper, tuluy mikeun koper ka Mang Rahman. Oro kaya pamajikan Mang Rahman kalah katuluy kapiuhan, kawasna teh bangunan nu reuwas. Nu araya didinya gentak narulungan mangku pamajikan Mang Rahman pikeun diceuceuhan. Dekung silila pamajikan Mang Rahman harita udang deui. Sanggeus kitu eta tamu teh laju aramitan. Jak bari mawa blut bodas. Pikeun dibawa ka imahna. Kacaturkeun sabulan ti harita. Mang Rahman tatan-tatan pikeun Rahman ngayakeun rapat RT. Yen manehna rek ngomean imahna. Takur bahan-bahan geus ngajalugrug di buruan anak. Bangun-bangun bakal nyieun imah gede. Kahirupan Mang Rahman estu robah. Cukup sandang, cukup papan. Sidik ari pangan. Tapi sok sanajan kitu, Mang Rahman sakulawarga henteu ieu ujug takabur. Komo hayang katangar. Hirupna tetep ajeg dina galur. Basajan tumari mah bari toleh nyukuran kana sadaya nikmat anu geus dipaparin ku Nu Maha Welas Asih. Tamat. Sakitu nu kapihatur para wargi sadayana. Carita pondok basa Sunda anu judulna Welut Putih nyangakeun sabrang salayan. Bobot sapanon carang sapakan mugi ageng cukup lumur hapuntenna anu diteda. Sakali deui atur nuhun parantos ngabandungan ieu video dugikeun karengsena. Mugi teu hilap oge pikeun di like videona, di subscribe channelna supados watami sumanget pikeun ngupload video-video anu salajengna. Mugi subscribe anu katampi estu ngabantos pisan pikeun ulah minata konten kreator. Billahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permion.